Pakolan dengan daun sahabi surub abillahi. Akillah. Akolah yukil. Akillah kudunya etikeun anjeun min ma'rifatin nasi tina ngenal kajama-jama. Painaka karang anjeun la tadi eta teh nyaho anjeun ma ana perkara ya kunu anu bakal aya ieu na yaumul kiamat eta kiamat. Painaka la tadri ma yakunu yaumul kiamat. Fa'in takun jadi Fa'in takun lamun bukti anjen pabihatan eta anu kabuka kagorengan kana kabuktian samanjama ya ari puka anu kena ieu man atau nyaho ieu man sakanjeun qalilan misalti wadakola jasukna ba'du umaroi tapalina jaran-jaran pemerintah ala hatimin ala asami hatim ala asam pakola tap ba'du umaro ala ukatin ala kana tepikan anjir hajatun ari pangabutuh orang tap hatim nah benar orang tap ba'du umaro wa maja'en tanaon yari hajat orang tap hatim ala taroni wala aroka wala takripun hari pangabutuh kuring mereka maksudnya hajati mereka. Hari pangabutuh kuring Allah taroni eta yang ningali anjeun ka kuring. Wala aroka jeung ningali kuring ka anjeun. Wala ta'rifuni jeung sekena senyaho anjeun ka kuring. Wa qala tetap sareng laki ini sain kata. Kuring ngamaksud kuring an ashabaka kana yang ngerjain kuring ka anjeun. Pakola tulingan usaha ida mata di mana-mana mawas saha dina dari rasa paman tarisa agama ya sabu eta ngared dengan iman al-akhara ajam saja ida mata dina paman tarisa agama ya sabu eta ngared dengan iman al-akhara saja olah mutaf rajul Allah kagusti Allah ada dengan orang sabsaha orang sabsaha itu salah tashabhu al ana gimana ya tal yashabhu ya salah tashabhu tak sudah ada dengan anjin buka Allah al ana ayana mutar hijrah kita sahah. Ikrajo kuring maksud kana ngarejengan ka anjeun. Eta ke bila mana maot salah saji urang sadaya. Ta eta paman yashabu al-akhara. Eta agama ngarejengan sajen. Qala masafadu Allah Gusti Allah. Qala saha fa sahabu tak kudu ngarejengan anjeun ka Allah al-ana yeuna. Wakila jadi tapkeun le pudere ka pude naon inna aliyan lafal in aliyan. Inna aliyan saytun ali inna ka kadisna anak walak anjeun ya kudu eta ngucap ali. Lawadid tu yakin resep kuring. Lawadid tu yakin resep kuring ani kana saytuna kuring ti makanin resep di tempat aro ningali kuring anak sakajama-jama wala yarau jeung ningali ieu anak kami ni ka kuring. Abaka tulis deui ka puder-puder. Aya nu ngucap ka puder ya puder ali yang ngucapkeun kieu. Pokna teh kena kuring maresep. Kuring teh di tempat ningali ka jama-jama tapi jama teh ningali ka kuring. Abaka saha apa yang puder ngucap puder. Ya waiha aliyin du karunya teuing ali ya waiha aliyin du karunya teuing ali apala utimuha nah ta ulah nyampurnakeun kuring hakana kalimah
kalimat lawadi detu teh. Pakola pengucap tudel. La arohum wala yaron. La arohum teningali kuring. Ka nas kabeh wala yarawani. Jeung teningali ieu nas kabeh ni kapuring. Pokoknya sapunir-punir ayat bendai. Min sahopati aklir rojuli. Eta tina tengah lemah akalna ieu laki. Kasrotu mu'arofatin hari robana ngenal hari robana ngenal kabasut wakola jeung daun Sayyid Abbasin Abdulul Majalisi hari pangleuwih utamana gerang-gerang tempat dieu hari saleh tempat dieu majlisun eta tempat dieu Tiko ribayatika anu dasap dina jero imah anjeun. Eta tempat diuk tiko ribayatika anu dasap dina jero imah anjeun. La taro teu ningali anjeun wala turo jeung teu ditingali anjeun. Pahazihi tahariye aqwalul mansurah. Ariosan karionosan ieu dari Pude Dewan Ibnu Abbas. Adi tari aqwalul mazmurah. Aqwalul ma'ilina eta pirang-pirang utapana jamu sondong kabeh. Bilal uzlati kana istilah. Zikru hujajil ma'ilina. Arieta nyaritakeun pirang-pirang hujahna jalma anu condong kami ilal mukhalafati kana campuran. Wa wajhi buksiha jeung jalan lemahna ieu hujah. Ieu saja gawe hujah sahaha ulai itu ma'ilin kabeh. Dikauli kudawan Allah Ta'ala. Wala takunu kadzina tafarraqu wa ikhtalafu. Wala takunu jeung ulah buktiaran jeung kabeh kadzina eta jama-jama tafarraqu anu papisahina dina kami wa ikhtalafu jeung ikhtilaf beda-beda. Jeung beda-beda ilazina kami salah ayat lumayan kana ayat. Wa biqauli jeung kudawan Allah fa'alafa baina qulubikum fa'alafa tuluy nyarukunkeun Allah. Baina qulubikum antara pirang-pirang jeung kabeh. Imtanna mapari nikmat Allah ala nasi kajama-jama bisababi ku sabab. Al mu'allifi anu ngarukunkeun. Wa hadza jadi istajja. Itajak doi pun lemah. Liana muroda karana maksud bi kuyi qauli ta'ala wala takunu tafarruqul aroi. Tafarruqul aroi eta papisah beda-beda maksudna. Tafarruqul aroi eta papisahna pirang-pirang pendapat. Wahtilaful mazahibi jeung beda-bedana pirang-pirang pamilih jeung beda-bedana pirang-pirang pamilih di ma'ani kitabillah dina pirang-pirang mana kitabullah wa usul syariati jeung pirang-pirang asana syariat agama. Wal muradu jeung maksud dia pati pas nazul guwaili eta nyabut atawa ngaleungitkeun eta nyabut pirang-pirang ngunak-ngunak minas sururi tina pirang-pirang hate waya dari wahya al asbabu eta pirang-pirang sabab al musiratu anu ngahurangkeun li fitani kana pirang-pirang fitnah al muharrikatu anu musikeun li kusumati kana pirang-pirang papaduan. Wal uzlatu jari uzlah la tunafi eta penyaleungitkeun ieu uzlah zalika kana itu nazul gowahya. Nazul gowah. Ya. Wa tajud jeung gawe hujah ieu ma'ilin kami biqauli kudawan kanjeng salam al mukminu ieu pun.
al mukminu ayman ya pun etanu rukun atau condong eta rukun maklukun rukunan wala khairu jeung teh tangsan eta iman jamak layak itu anu rukun iman wala yaqul jeung rukunan iman ada dari taju bikola salam tendei wa pun eta ya nau karena saya tuna kaulisa salat isyaratun eta isyarah ila mazam matisu yang wuluki kana bisa kadne goreng diri pakarti Allah si anu tanu narima katengah karena kena ada Allah di-nya isyaratun eta isyarah ila mazam matisu yang wuluki kana goreng diri pakarti Allah si anu tanu narima katengah bisa babi kusababna yesu ya huluk sekalian naon al mu'alafatu silih rukunan wala yarkudu jeung teu kaasup tau dina bawaan kauli salam saha al hasanul huluki jama anu halus budi pakartina allazi anu yen khalato lamun nyampuran ieu lagi alifa rukun ieu lagi wa ulafa jeung rukunan ieu lagi walakin enta kana lagi saroka eta ninggalkeun ieu lagi al mukhalatata kana campuran istigolan karena katungkul sibuk jenasi ku awakna ieu lagi wa talaban jeung cara nyupri salamati kana salamat min wuriti salian silagi wa tajud jeung gawe hujjah ieu ma ilin kabeh dikauli kudawan tanya salam man lapanman man saja mak paroko anu bisa kaninggalkeun paroko anu bisa ieu man ajama atak kana golongan muslimin cenderon kalawan sajengka ola asa mudar ieu man kana tinggal lepas ola asa mudar ieu man di kota islami kana kali islamin anu dina pundukna man waqala jeung ngadausan jeung nabi man sajama paroko anu bisa ieu man ajama atak kana golongan muslimin pamata kuli maut ieu man samai satu tari maut namen jahiliyatun ada masa jahiliyah wa bi qauli jeung kudawan salam man sajama sako anu meulahkeun ieu man asal muslimina kana istisna Islam kabeh wal muslimuna bari Islam kabeh fi islamin etna Islam dan jin anu kumpul Pakor kola saya mudar ieu man rin kota islami kana kali Islam min anu kitina pundukna nan. Wada jari itaju bikauli salaman paroko. Itaju doa salam pun etama. Di anda muroda karena saya tadi maksud. Di ku ieu kauli salam palebah nama palebah ajamaahna teh. Iku yaquli salam ajama'atu eta golongan allati anu ittafaqat ittifaq sepakat naon ara'um pirang-pirang pendapat jamaah kabeh ala imamin ka iman sepakatna di asli bai'ati ku akad bai'at orang batur tanya ada pengikut Ahmadiyah karuasa teh ku bai'at Fal khuruju alaihim bagyun. Fal khuruju tarik keluar alaihim ti gimana kan? Fal khuruju tarik keluar alaihim ti jamaah kabeh bagyun. Bagyun eta latut. Wadani bagyun. Mukhalafatun eta nyulayaan diroi kana pendapat wa khurujun jeung kaluar alain ti jamaah kabeh wa dalika bagyun mahzurun ditegah lidjari halki karena banget butuhna makhluk ila imamin ka imam musa yang diturut jadi mengumpulkan ya iman yaum kana pendapat nakal ti kabeh walaya kuno jeung teu kabuktian naon dari kait iman illa dia bai'at ti aing ku bai'at mina akari tiga wajana
fal mukhalafatu pihak tasrifun mutirun liyakitan. Fal mukhalafatu tarnyelayaan beat tasrifun eta ngariseukeun atawa ngariweukeun. Mutirun anu ngahudangkeun liyakitna kana fitnah. Salaya satu saya ihaza eta tetep dina ieu qaulihi sakalaman parokok seperti hadis sangat. Salaya satu saya ihaza eta tetep dina ieu qaul sakalaman parokok. Naon takarudun mertelakeun lia uzlat kana uzlat. Wa tadi gendal hujah ieu ma ilin kabeh dina ieu nyegahna salat nyegahna kana salam an li hadri tina ngareheng paupa salatina seluruh tilu poe. Ieu pola karena ngadaun kanjeng Nabi. Man sajam hajar anu ngareheng ieu man au karuna man paupa salatina seluruh tilu poe pamata lima ieu man da salata ieu man anar salatat. Apa jeung ngadaun kanjeng Nabi salam ayahe lu salam limriin pikeun jama muslim. Naon aya dira yen ngareheng ieu imriin au karuna imriin paupa salatina seluruh tilu poe. Pasabiku je ari jama anu nyelaan Islam dan hulu eta supya sabik jannat kana surga. Pokola jeung adawa salam man saja mahajar anu ngarehen ieu man au kaurahman saratna sataun. Pawa tari man kata piki dami. Eta seperti jama anu ngasorkeun kana betina ieu apoku. Kata piki dami. Eta seperti jama ngasorkeun kana betina ieu apoku. Qalu ngadau ulama kami. Wal uzlatu jeung ari uzlah ajruhu eta ngareheng ka ako dia kuliati kalawan sama sekali. Waga jeung ari ieu ihsaju binahihi salam walaupun eta mah liana murada kana maksud bihi al-godomu ala nasi walajadu bihi dikotnya salami wasalami wal mukhalafati al-muqadati. Ya anna murada karena maksud di ku ieu qala Tuhan tanya Nabi lah. Qala man hajar au sanatan qala man hajar au sanatan al-dubu eta bendu ala nasi sajama-jama wala jaju jeung papaduan di dina godog. Paduana ikotnya salami kumugatkeun ngomong wasalami jeung uluk salam. Megatkeun uluk salam. Wal mukhalafati jeung katampuran al-muqtaran. Mana? Al-godubu eta bendu ala nasi kajama-jama wala jaju jeung papaduan di dina ieu godog ikotnya salami. Kumegatkeun salam wal mukhalafati dan campuran wasalnya. Karena godog ya dengan karena kalam jadi di akadnya mukhalafah al muqtadah wal mukhalafati dan campuran megatkeun campuran al muqtadati anu dibakukeun biasakeun. Fala yadkhulu atutakasu fiha dari hadis qala man hajar au naon tarku mukhalafati ingatan sampun akan sama sekali min gurid godabin tin pekarawan benih maka anna hadra sarta saytuna ngareheng kau pasalatin seluruh tiru poe jaizun eta menang di mau di ayin dua tempat. Ahaduma yang mau diain
Ayaro eta yen ningali ieu jama fihi dina ieu hajro islahan kana ngeluruskeun lia mahjuri kajam leheng. Ayaro eta ningali jama dina ieu hajro itu ngeluruskeun lia mahjuri kajam leheng tiziarati dina namahan dari poe. Wasan kaduana ayaro eta ya ningali si jama dinafsi pikeun awak si jama salamatan kana salamat. Ningali si jama kana salamat pikeun awakna. Pilih dina ya hajro. Ningali si jama pikeun awak si jama salamatan kana salamat dina hajro. Wan nahi jaridah Payin kana jeung sanajan kabuktian nahyu aman kana umum pawa ka eta nahyu. Tadi mana? Nahyu Rasulullah sallam dengan man hajarot ya. Mamulun eta dipantoskeun alama kana perkara waro mau diayani anu tegas satu tangan dua tempat kalian sih. Alama kana perkara waro mau diayani ada satu tangan dua tempat. Alama susahnya tang suskeun duana. Yang dipantoskeun kadinya di dalil 5 kalawan dalilna perkara ayat terjemah an Aisyah sisitnya Aisyah rana Maryana ana Nabi satuna kanjeng Nabi sallallahu hajaroka eta ngaranna kanjeng Nabi haka Aisyah dal hijjati dina bulan 2 Hijjah wal Muharrami dal hijjati dina bulan 2 Hijjah wal Muharrama dina bulan Muharram wa ba'du Safarin dina saparna bulan Safar marahna malam waruya jeung diriwayatkeun an Umaro Isra Umar naon anau satuna kanjeng Nabi sallallahu ya tazala eta nyingkan kanjeng Nabi nisau ka perang-perang istrina kanjeng Nabi wa ala jeung sumpah ilah kanjeng Nabi yen hunna tinisa kabeh sareng sabulan soalnya daya hadis wasanya dak jeung naik kanjeng Nabi ila gurfatin kana waspada dengan kanjeng Nabi lapor patin kana loteng lahu bogana kanjeng Nabi waya jadi kurfah khizanatu eta tempat nyepene kana selomari eta tempat nyepene kanjeng Nabi. Kalau bisa tuliti kanjeng Nabi, ya gurfah. Tuliti kanjeng Nabi, iskan jina salapan, wa isrina jen 20. Naonana yauman payaknya. Salam mana jalatah sama turun kanjeng Nabi, tadi sumpah ilah sebulan. Nah, saya kalau sensitif, ini 20 salapan dinten. Kalau manajah sama turun kanjeng Nabi ila kan diucapkeun lahu ka kanjeng Nabi naon innaka saya tuna Tuhan kunta eta bukti Tuhan biha ne tunjurpah kunta eta bukti Tuhan kana tunjurpah pisan eta salapan wa istrina jeung 20 poe pakola teh ngadeup kanjeng Nabi asaru ari sabulan Qadiyakunu eta terkadang kebuktian ieu sahru pisan eta salapan wa isrina jeung 20 poe 28 poe warawat ngarewayakeun sa Aisyah tunana anna nabiyya kana satuna kanjeng Nabi sallallahu oleh eta haru kanjeng Nabi la yahilu salali muslimin itu samnon ayah jero yang ngereng yang muslim au kalau orang muslim pokok salah satu ayamin tidak saluran tilu pirang-pirang poin illa ayapunaan yang kabuktian ya akho
mimman eta tina jama la tu'manu anu teu disalametkeun naon bawa iku pirang-pirang kagorengan tekarupakan teh pirang-pirang kagorengan ieu man kagorengan man perhatikan sama tukang belaka jamakna Pahaza sorihun bitahsisi. Pahaza kang ari illa ayyakun. Sorihun tertela bitahsisi dina nangsukeun. Dina nangsukeun. Wa ala hadza yunaisalu qaulu hasan ayatuna. Wa ala hadza sareng kana ieu layak ilmu yunaisalu ditempatkeun naon qaulu hasan dawanasan raimullah ayatu qala sajarah ngadauh hasan hijron wa ahmati ari ngareheng kajama anu kumpul anu bodoh kurbatun eta gawe kade silalah insyaallah baina dalika karena hijron wa ahmat yadumu eta langgeng ieu dalik selama waktu nepika maut idil hamakotu karena ari idia hamakotu karena ari sifat kakumprungan sifat kabodohan layun tadau etang terganggu naon ilajua nambah ya hamakot eta disamaan eta wadu kiro jeung dikaritakeun indak Muhammad bin Umar dekeun Muhammad bin Umar awak kidi nubang sawak kidi dikaritakeun dekeun Muhammad bin Umar sarojul laki hajaro anu ngareheng rajul rajulan laki hatta mata sehingga maut atau nepi ka maut sehingga maut ya rajulun faqala sehingga dawuh Muhammad bin Umar haza hari hajaro rajulan hajaro sayun eta perkara qodta qodam anu geus heula ya akan helaan qodta qodam anu sayun akan di perkara qodta qodam anu helaan kirese sa kaum di antara kaum teh Sa'd bin Abi Waqqas tegasna Sa'd bin Abi Waqqas karena kabuktian ieu Sa'd muhajiron eta nu ngareheng li Imar bin Yasir kirim ka Imar bin Yasir asamata sehingga maut nepi ka maut ieu Sa'd wa Utsman bin Affan jeung Utsman bin Affan karena kabuktian ieu Utsman muhajiron eta nu ngareheng li Abdurrahman bin Auf ka Abdurrahman bin Auf wa Aisyah jeung Siti Aisyah karena kali Aisyah muhajirotan eta ngareheng nya sopat aso wa kana jeung kabuktian satausun tawus muhajiron eta ngareheng liwah bin munadin kawab bin munadin asamata sehingga maut ieu tawus jeung wahab wa kullu zalika jeung ari sakabehna itu hajaro nu dimafhum dia tina muhajiron wa kullu zalika jeung satu hajru yuhmalu eta dipantaskeun ieu kullu zalik ala ru'yatin kana ningali na kaum kami Salamat kaum kana salamat kaum kabeh. Fil muhajarat ibn ngareheng. Wa saju jeung gawe hujjah ieu. Ma'ilin kabeh. Tadi ma'ilin. Dina ku perkara ruwayatan ieu ma. Ayana kana rajulan laki eta datang ya rajulan ajabala ka gunung. Liya ta'abbada karena yang gawe ibadah ya rajulan di Jabal. Pagi'a didatangkeun sahabi rajulan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala Rasulullah, la tabqa ulah midal anjeun, anta tegasna anjeun, wala adun jeung urang jama, yingkum kita pengaranjeun kabeh. La sabru ahadikum, yakin hari sobar salah sayyidina aranjeun kabeh, tiba di mawatina Islami. Dina sapalina pirang-pirang tempat negara Islam, dina sapalina pirang-pirang tempat negara Islam. Khairun etalon alus, lau pikeun ahad. Min ibadati ahadikum. Lalu bikin ahadikum min ibadati ahadikum. Tibatan ibadah kalian kabeh. Wahlau bari nerangan iya ahadikum dekat. Arba'ina aman na 40 tahun. Wal dhahiru nirdohir anna haza. Eta saestuna iya ma'ruya. Ma'ruya. Innama karena eta pastina kabuktian dihada 5 eta karena perkara di anak terlihaza mintarnya jadi buktian meninggalkan terang masih dati uji serta banget wajibna jihad tidak ya Islam ini kawitan Islam di dalilina kalau dalilina perkara kuyasan yema an adwata katampit ya merongan anau setuna abirano koin dan abirano gozawana terang urang sarea marga salam sarwa salam pamarorna tuluy nyaliwat urang sarea bisi bin kana jalan butitan gunung pamarorna tuluy nyaliwat urang sarea bisi bin kana jalan butitan gunung di anu eta esi bin mujayanatun ari sumberan letik Wayyubatul ma'i an alus sayyidina. Pakola tuling ucap sawairun jam sayyid ina kaum isa parina kaum. Lawi tajatu lamun nyingkan sering anasa kajama-jama ihada ina iya jalan bukitan gunung. Walan afala jeung mu'ami gawe sering dalika kana itu ati tajatu hatta azkurahu. Yang nyaritakeun kuring kana itu nya tajatu irsa salam salam salah. Mu'arif digawe minta idin ala Rasulullah. Kita Rasulullah. Pakola tulinga daw kanjeng Nabi sallallahu latapka ulah migawe aranjeun kami. Fa inna muqama ahadikum. Karena saya tuna sana tempat titing maksudnya. Fa inna muqama ahadikum karena saya tuna titing kana dalam bisa bilai dengan bela agama Allah. Khairun etalau yalus min salati tibatan salat na'ad fi ahli na'ad istina aman dina 60 tahun. Alat tuhibun anak semikar saparanjen kami ayat jerokan ayat 6 pura salom insyaallah lakum paranjen kami. Patan kulujin asu paranjen kami ajan naka kana surga ungsu kudu perang aranjen kami fi sabilillah dina nabil agama Allah. Fa inna karna satuna kalakuan jeung tingkah mak eta sajama kota perang yemen. Fi sabilillah nabil agama Allah. Wa qona qatin dina samangsa marati sesuatu dina samangsa sawaktu marati sesuatu mualilah dina samangsa marati sesuatu ada kalau utang nasibkeun ka man kalau insyaallah ajanna kana surga wa tanju jeung dalem hujjah ieu mah ilim kabeh dina ku perkara awan mariatkeun kamu adun jeung muadzin jabah marwana anau satana kana salam qala eta narukan Nabi Inna syaitan setan bi'ul insani eta ajag manusia. Kazi dia gonami seperti ajag domba. Ya kudu nyokot yezi dia gonam. Dia gonam. Al-qasiyata kana domba anu jauh di babaturan. Kana domba anu jauh di babaturan. Wana yata jeung kana domba anu aya di panjajahan. Jeung kana domba aya di panjajahan. Wasaridata jeung kana domba anu kabur. Wa iyakum jeung kudu sieun aranjeun kami wasiaba sarta pirang-pirang jalan bukitan gunung. Waalaikum jeung mesti karanjeun kami. Waalaikum jeung mesti karanjeun kami bil amati kajang loba. Wal jamaati. Wa jamaati jeung golongan muslimin wa masajid jeung pirang-pirang masjid sareng ka masjid. Sebab lamun jauh di masjid gitu nya, awas bakal ditembak ku setan. Made doma we jauh di babaturan. Wa hadza jeung ari ieu
Kola hadis mangat. Pada berkola inna syaitan. Inna ma'aroda eta pasti ngamaksudkan di Nabi ini ada. Man kajame. Ita zala anu islah yu'man. Qobla tamamnya ini sana yang sampuranya. Saya izin bapak datang nawan bayanu dalika mertelakan itu. Ita zala qobla tamamnya. Wa anna zalika jeung saestuna itu tazala yunha eta dipegah naon anhu itu tazala illa ibatin ain karena madara